Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Enjing pamirsa, sawatara ibadah sisa kuliah tatar priangan suja didugikeun dina pidangan Halo News. Dinten ieu edisi Senin kaping 10 April 2017. Pamirsa, sasarengan sareng simkuring Dania Sukmawati sareng Putri Lufianti. Urang sami-sami Bandungan bae ibadah salapatan. Wilujeng siang abdi ti Ramlan tos dugi ti wisata Pangjujugan. Ayeuna abdi nuju sareng pengelola Pangjujugan dupi nami ibu wasa sareng saha Ibu Siti Maryam dupi ti Raha diajageuna tempat wisata Pangjujugan ieu. Naon sababna tempat wisata Pangjujugan geus disebat Pangjujugan? Namun sababna tempat ieu diajegeun? Salami ngajageun bakal hiburan ieu tos pengalaman kejadian anu awal kana dupi sabaraha ibu luasna tempat wisata Pangjujugan ieu? Dupi sabaraha ibu tiket masukna?
Waalaikumsalam. Abi wagel ieu waktosna sakedap Aya kepriyogian naon, Sep? menuju ka perhentian ieu Pak kapacenan tugas di sekolah. Tugas bahasa Sunda di Piwarang warta teh ngawancara. Oh, mangga sok. Menawi Bapak tiasa ngaganggu ieu ngabantos nya ka ujang sok. Mangga, naon bari taroskeun? Ya tanya Pak ke hiji teh abi teh bade naros naha Bapak buat milih tempat pangjugan ieu. Ai Bapak mah nya da kana tempat anu sifatna asli mah seneng wae nya saurna cenah asli ieu teh. Da Bapak teh penasaran, hoyong terang gitu. Namean ka dieu teh Bapak teh. Tos barang kaum Namean pisan. pisan ieu teh. Kumaha apa fasilitas di pangjugan ieu teh? Pami fasilitas mah kalau rasa namanya teh namanya katinggal sakediknya. Jadi fasilitas mah mung anu karawas mah nya lah si kene standar lah lumayan gitu nya. Dari dina keaslianana, tina alamna, tina tamanna, alhamdulillah masih kene asri gitu. Jarang lah nu sapertos kieu gitu. Masih ieu langki we Nya zaman enak seunna anan duniana fantasi segala diaya-ayakeun. Sapertosnya lah segala macem lah kolam renang terutama diaya-ayakeun gitu. saterasna teh kumaha Pak kakirangan di tempat pangjugan ieu teh? Kakirangan namanya nya upami jalana saya atau mitos terang deh di rorompok teh kaleresan abdi di Majalaya paling lami ge sajam. Nah, kakirangan mah hiji di jalan teh aya akses jalan penunjuk. Sesah teu terang pisakeun kan di nu sanes kadang-kadang sekian kilo ge aya ka anu. Nah, sampai ka barusan sampai ke 1 kilo lagi menjelang ka dieu teh masih sesah nanaroskeun gitu. Tahu ku aya jalan mana standar we lah ya saya aya awon cekap lah gitu jalan. Hari pami kalunana kumaha eta Pak? Nya kelebihan mah nu namanya ku Bapak diuningakeun itu masih kenenya sifatna aslinya alamiah lah istilahna. Kaleresan Bapak sakola wargi mah seneng kana sifatna alami. Nya tiis adem lah jauh tina kebisingan kota nya kanggo ngahilangkeun stres mah. Alhamdulillah sae gitu lah. Biasa kahapus gitu. Kumaha Pak pelayanan di pegawai di tempat pangjugan itu teh? Namanya kan da katinggana paling oge nu pegawai mah mulai tukang parkir nya lu kata nu sanes-sanes nama dacan katinggal apa tiasa malah nya pami peryogi mah biasa ditamihan pemandu gitu ta. Teras nuloin setiap titik-titik lokasi ABC na teh nya aya fasilitas penunjang sapertosnya nu jalan kopi gitu sapertosnya kan di sekeliling ya dingin raos. Nah, pamritamihan kopi misalkan naon aduh raos pisan gitu. Paminun sanesna mah gazebo saung-saung nu kitu alhamdulillah. Alhamdulillah saya mung hiji kakiranganna aya caian. Aya cai pami bade urang misalkannya kan kadang-kadang nuju amangan murang kali teh yang mucut teh. Caina sok rosong di dieu teh namanya ke muhun ta eta. Taungku lah kada diperhatikeun. Nas keamanan di tempat pangjugan itu teh kumaha Pak? Keamanannya cekap lah. Di parkir ya. Kami eta kesan Bapak gitu kangge tempat pangjugan itu naon? Kesan pertama nya kanggo Bapak sakola wargi terutama Bapak pribadi. Ya tadi carioskeun Bapak mah seneng kana sifat alamiah. Dina sabudeureun sekeliling kota anu sakitu repotna dirobih ku para pengembang masih keneh aya anu asli sapertos ieu. Tah Bapak mah 2 jempol. Mau eta kesannya pami pesan-pesanna banyak kitu teh atuh medanya kada aya akses jalan penunjang nu sae. Nah, gitulah. Nah, fasilitas ditamihan diselapkeun misalkan aya seni-seni pentas seni tradisional, pemotari-tarian segala macem lah. Insyaallah lah. Nya insyaallah 2 jempol teh nyaan gitu. Terus teh ieu sawangan Bapak tuh pikeun kamajuan di pangjugan itu naon harapanna? Ya. Kanggo kamajengan di tempat pangjugan nu janten warga mah mun hiji pangitanya mempertahankan segala macam anu aya plus ditambahan sarana penunjang anu bisa ngadongkrak popularitas di wilayah tak bagus. Nah, insya Allah ya mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan seandainya ieu upamina ditamih di sarana penunjang nu namanya ditarioskeun
mungkin pengunjung teh bisa 3 sampai 4 kali lipat ke dia. Nah, eta bapaknya itu kan nu sanes mah kita mah bapak pribadi gitu. Kami ieu Pak pamikan Pak ayeuna tos ka dieu gitu. Kan terus ninggal asliana. Ya. Kumaha salajengan teh bade janten tempat favorit eta napi kumaha. Oh. Kalau saya tamanya masalah itu mah relatifnya ini mah bapak pribadinya insya Allah ada bapak man senang kan mau jauh kena kebisingan pami sek teh mahnya aya variatif nambihan kayak binatang-binatangnya ditambihan dan meter nggak ketinggalan mung aya manuk aya soang eta mah nah pasaran gitu lah di kampung geus seueur. Cuman hiji kelebihannya masih aya taman-taman sabang saling pagawe foto kan terus teu aya gitu. Ya harapan bapak mah nya eta unggul tambilah kami aya mah variasina tas berkesan di bapaknya ini cuacana aduh masih kena tapi tidak solusi eta ya insya Allah pami aya waktos malah sekali 2 kali deh kapayun sareng keluarga langsung agung Gubernur itu Pak mun di pos Mawagaw gitu waktusna. ya sawios kan ai tugas mah da kumahanya tadi ieu saya jang di mana Ini teh Pak di Majalaya. oh mohon ya sok enak mah pada bapak gak dapat atas sonten itunya ya dah pada lungsurnya tadi itunya gimana nggak kesep sok Pak. Biasa, warna angin lebih didugikeun mangrupi informasi pada khas. Dina pidangan Halo News dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang, tungkul kajungkut tangga kasadapan. Mugia janten leuyepan kanggo urang sadaya wakilan Ais Pangampih ti Halo News. Simkuring Pun Putri Novianti sareng Simkuring dan Yasi Kawati. Sejak amit pungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.